Tah, tong lain ka bapana. Tah, anak kaula cir. Lan, Kahareup. aya naon ya, Bah? Sok Teguh ngaranna si eta saha? Dijawab ku anak Eta. Heeh. Jae. Yah, budak-budak kueun. Punten Abah. Sok. Cing, ngaran kuring saha cir? Oh, gede bohong sia hirup teh. Ini kasar gitu. Nah saha ngaran kuring? Make sopiala cuba nanti jauh-jauh. Oh saha? Si Cepot. Aduh. Hah? budak pesantren teh atuh Ulala lawora itu budak pesantren. ulah dianggap Laduni ilmuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu nama tuh. Apalun euy. burukan teh kan Ya bener Cepot. Atawa Astra Jinga ngaranna ya. Lu pantes saya berada di bejaan feeling. Ana jauh-jauh. Ah dewek nawe tenar beureun. Ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah. geus kajero Iya. Atuh da dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesih. Tara suudon ka batur, maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana leuwih geureuhan tuluy dipake ngabanting batur hiji sia di mana cing kuring deh Pokona di dinya mah urang ngamarnya bapak maneh Semar. Ya, sok, nyahoan urang mah ya. Tong ngahina sia. kumaha punten sepuh lan percanten abdi wah punten bulan seueur banyol abdi mah keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal ya di mana cecek ulan kinten-kintenna panggih abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana.